Emang diriku bukanlah menjadi pilihan hatiku. Duh, hidup teh kieu-kieu teuing, nasib. Nah atuh piraku awewe cek batur kudu dikusingkeun kumaha. Da masalah hate mah cek urang da kumaha nya. Padahal kan urang teh kurang kumaha ka manehna nya. Manehna hayang shopping, hayang belanja, geus puguh ku urang diladenan wae. Hayang ka mana-mana diladenan ku urang. Nah tuh hidup teh kieu-kieu teuing. Padahal mah da ulah nepi ka kos kitu kahayang mah. Amprok di jalan hare-hare, opasan nyeri hate aslina tah. Nyeri hate pisan. Di kumaha tuh ayeuna ini. Bete ngagitang geus teu ngeunaheun. Haream. Duh, aing masih David ka mana ya teh? Teh yang ka ditu ka dieu eueuh wae. Nya jabat pelotna melangeun deui teh. Itu sigaret lah ini. Red! Woi, nan ya? Non. Eta ninggal si David itu. Ini tadi mah urang ngebuat itu di saung eta. Ini cuman teh budak teh juga nu deh. Eta cuman tengah pulang. Eta teh geus bisa jeung awewe-na. Mantep. Ayo urang teh. Yang itu dulu. Yo, tempo budak teh nya. Ulang wae ka adik kunaon eta. Tuh hayat ke budak budak gitu na. Geus aya teh atuh. Ayo tuh, yuk aing kaur gelo euy, urang sarua. Pit, ane neangan ya. Pit, ai kamu kemana aja, Pit? Aing neangan. Naon atuh lah neangan segala geus unu paduli ka urang mah yo. Emang masalahna aya masalah naon ieu teh? Kolot nempi ka neangan ka urang. Ada yang emang maneh tarik putus ku awewe? Pokoknya itu masalah pribadi orang mana mah. Duh, nepi ka kitu eta maneh. Non? Masalah awewe itu era Pit. Yeuh, aing hirup dinu tukang babad, tukang arit. Cuman ngandalkeun babad boga pamajikan tiru aing mah. Heeh sih memang utang ge ngarti kadinya mah. Tapi kan aya masalah hate beda ret. Posisina urang posisi jeung manehna teh kan bobogohan geus lila-lila janji ka urang arek ngawin urang atau kumaha gitu kan. Tapi kabuktianna kalian pas geus kieu sok rek sanu teu nyeri hate kan dikitukeun ku awewe. Adik, banget. Ah, red. Urang geus mah ieu nomor tengah. Apa bener lah kali itu. Dari keduanya. Yuk, Adik. Terus ayeuna maneh hayangna kumaha, Pit? Nah, urang balik aja yuk. Enak mah lah ngobrol kana di imah we. Saya puguh. Geus sekarang mah pohokeun lah awewe mah. Maneh umur masih ngora keneh gitu lagi. Fokus ka karir maneh, fokus ka bidang maneh.